ngajak ngopi jam 12 beurang ereng-erengan kieu. Ain we urang teh. Euy atuh teu nyao. Pro nguruskeun hirup sobleng hirup urang oge lieur keneh ya. Loba perlu. Lain ke sobleng ngungkul. Kemana tuh si sobleng teh kemana inditna tadi? Lo. Naon atuh? Engke Akmal penting. Urang dikerenang lah ieu mah. Dikerenang urang mah. Ieu hareudang. Atuh ngajak ngopi jam 12 beurang ereng-erengan kieu. Ge penting lah. Engke diantar ke si RW mah. Engke ka si RW gampang. Sugane tuh penting si RW kayak mau urang. Ya biasanya sih teh mau suka mau urang, yang penting-penting mah suka ngopi. Lah geus lah, yang renang lain ah. Dimas eta aduh urang teh ya loba perlu lain ke sobleng ngungkul. Kemana tuh si sobleng teh kemana inditna tadi? Euy atuh teu nyao. Pro nguruskeun hirup sobleng hirup urang oge lieur keneh ya. Ripuh. Atuh si teh Dimas telepon atuh. Ke kota teu? Boga atuh kota mah. Kota Bandung nu urang eta teh urang di jerona. Mun kota Bandung gak urangan rakyat Bandung kurang hiji. Nyanu ganteng teh. Sia ganteng di mana? Oh tapi ketang muji-muji sorangan tuh pada dipuji ku batur mah. Ayo mah kudu mah. Tah isi kerwe di dieu geuningan blaeng. Urang geus kudu ai mah nang kudu lompat enak mah di dieu. Iya bener pondok jodoh sih mah. Pondok Panjang umur. Panjang umur. Tadi diomongkeun we. Kabeneran mana eka imah urang euy. Lain we urang teh. Gedeng coplak we. Kayak perlu si sobleng tadi nuan di aya panjang setengah. Nyuguan acan boros si Dimas anu nyarekan di KRW teh. Lieur. Aya naon we? Aduh misalnya lieur urang mah ya era luas aya naon we? Geus we urang heula we urang mah piduiteun we. Urang eudeuh nyieun surat kelakuan baik, urang eudeuh gawe di pabrik. Geus urang heula urang naon? Iya tah. Tadi urang teh pan meeting di desanya. Di desa aya ngaran di dinya. Saha ngaranna? Obleng. Obleng naon papanyana? Obleng 24. Obleng Tah, menang Baltos. anjing. Bansos. Bansos gitu. Mata aing teh sadieu Disebut urang peporongos wae tadi si Dimas geura. Asia Dimas Porongos ka RW teh itu perlu dihormati. Ieu teh adalah pengurus di Kampung Cangkedong. Ai maneh teh maneh ulah poporongos we ampun oge nya emang situ mah we uruskeun RW bade minuman anu jus atau kopi atau rokok-rokok campuran mil atau misalkan aku gacok atau misalkan makan hayang hotdog atau misalkan hayang sate marangi atau hayang ditusuk Rujit. Giliran menang bansos mah cepres we ai giliran menang bansos mah bariut ya sisi kopi sisi nasi padang geus we urang heula we lah urang aya penting pisan
Urang eudeuh nyeun kelakuan baik. Paling sabaraha minggueun we datangna. Ya paling oge 2 minggu lah beres, 2 minggu mah beres. Lain we bisa dipercepat teu, soalna urang we butuh ayeuna surat kelakuan baikna. Udah aku manus aturan kitu. Paling lama eta teh 2 minggu teh. Urang ieu boga duit we. Saeutik tapi na loba. Tapi dipercepat. Tuh, iya mah jangan udut, jangan ngarokok Bisa mah dewe. Atuh isukan mah. Isukan ka imahnya jadi isukan. Asli. RW naon disogok langsung isuk datang anjing udah nyogok we aing cangga ditu cangga dieu lieur butuh henteu butuh we isuk anterkeun Buru we bereskeun euy karunya si Akmal ge eta jeung ka pabrik euy. Ari eta urang PKH teh euy. Sabaraha nampa duitna sabaraha? Alah lumayan usian nyokot lecai itu yang nginum si tadi yur. Yang eueut, yang eueut. Oh, yang eueut teh. Kalau mau nginum lah, mau nginum. Tadi di pelaku si Dimas baru-baru sebuah nginum. Apa sorangan, Breng? Si Serwe emang ngariweuhkeun nah. Serwe. buru-buru isuk lah umat urang butuh pisan soalna we Kalem geus beres urusan teh. siap mantap ye RW Naon oge da kudu kitu atuh. eueuh ruksak Apanya? hampura Ieu we kopi we geus ieu. Geus beres we yang eueut RW teh eueut. Aduh kacian aduh kalunya aus ieu teh eta teh amin teh haus. Teh ieu. Ruksak aing mau dibikeun baltosna anjing. bansos Oh bansosna. Jadi minum mah. Sia kain sapi kebok meuning. Toran sekalian Alus. balik. oh disimbul aja dalai decangan nyantai Di luar warga pada kala dieu. Ampun. Bukan kalunya aus ieu. Terus anjing pokoknya mah bansos mah dibikeun. we omat aing kelakuan baik we